Ya sampurasun sedayana abdi di dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun di dieu di kelompok hiji bade ngepangkeun salah sahiji tempat nyaeta di Tasikmalaya pabrik tempe anu jalana di Ampera Barat. Ayo tuturkeun. Ieu sakedap deui bade dugi ka pabrik tempe. Kala Yuk, ningali kelanjutanana. Nah, ieu entos aya ieu pabrik tempe na. Ieu tos dugi di pabrik tempe nyaeta anu lokasina di Jalan Ampera Barat. Emang sih pabrik nama sederhana, teras teh lebet gang. Tapi pabrik ieu tos katelah sareng entos berpuluh-puluh tahun berdirina. Hayu bilih penasaran mah. Sim kuring tos aya di lokasi.
saya bentena gitu. Tah ieu teh anjing teh siap dipasarkeun. Dina anjing mah 100 kartun ngical gitu anjing mah. Anjing teh. Sakieu wae wawancara teh. Hatur nuhun Bapak atos nyempetkeun waktosna. Ieu wawancara dugi ka dieu. Hapunten bilih aya kalepatan, mugia aya manfaatna. Hatur nuhun. Sakieu kabeh atur ti wawancara kelompok hiji. Hapunten bila aya kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.